Kakak, teteh, kadieu gerak. Bade naon mah? Sok, simpen HP na tong nonton game wae. Mending ngabuburit mah bari ngupingkeun dongeng. Dongeng naon mah? Dongeng ti Paaki kapungkur basa mamah keur alit. Mamah bade ngadongeng. Sok atuh kupingkeun, sok HP na simpen heula. Kieu nya. Kanyaah Putri Cikal. Zaman dulu aya hiji raja gaduh putra istri 3. Nupang ageungna namina Putri Cikal. Ari anu kadua namina Putri Panengah. Ari anu katilu namina Putri Bungsu. Sadayana carantik, sadayana balageur. Sang raja kacida pisan nyaaheunana ka tiluanana. Dugi ka dina hiji dinten, sang raja hoyong terang sakumaha cintana palaputrana ka anjeunna. Teras anjeunna nyarios, "Neng Putri kadarieu tiluanana." Saur raja teh, "Mama hoyong naros saageung kumaha cinta aranjeun ka mama." Ngawitan raja naros ka Putri Bungsu, "Neng, cik bandingkeun ku hidep kanyaah neng ka mama saperti hidep nyaah kana naon?" "Aduh mama, atuh teu aya babandinganana kanyaah abdi kanu janten Rama mah," saur Putri Bungsu teh. "Ah piraku neng," saur raja teh, "cik bandingkeun saperti nyaah na kana naon hidep ka mama. Upami kitu abdi berusaha ngabandingkeun kanyaah abdi ka mama teh sapertos nyaah na kana panon abdi." "Tah hade pisan jawaban teh, syukur atuh," saur raja teh. "Ayeuna Neng Putri Panengah, kumaha babandingan kanyaah hidep ka mama?" "Ka mama, aduh mama, sok sanaos sesah milari babandinganana. Abdi nyaah ka mama teh sapertos nyaah na kana leungeun abdi sorangan," saur Putri Panengah. "Syukur, hidep geus mika nyaah mama sakitu alusna sarua jeung Putri Bungsu," saur raja. Bangun bingah pisan. Ayeuna kari Putri Cikal, "Cih kumaha babandingan kanyaah hidep ka mama teh?" "Mama saparantos diemut-emut heula aya waleranana abdi nyaah ka mama saperti abdi nyaah kana uyah," saur Putri Cikal. "Hah? Saperti kana uyah? Naha? Mani saperti kana uyah? Naha eueuh deui jawaban teh? Maknya hiji anak nyaah kanu jadi bapakna saperti nyaah kana uyah. Uyah teh barang anu eueuh hargana. Mama mah teresep," saur raja bendu pisan. "Mama hapunten abdi, margi kaemut abdi uyah teh ageng pisan gunana sareng seueur pisan manfaatna," saur Putri Cikal. Tapi raja bendu pisan. Tungtungna anjeunna miwarang para ponggawa pikeun ngusir Putri Cikal ka leuweung anu tebih ti karaton. Sok sanaos Ibu Prameswari bari nangis-nangis supaya sang raja ulah tega kitu kanu janten putra Cikal. Tapi anjeunna keukeuh teu ngangkeun putra deui sarta kedah kaluar ti eta karaton. Kocapkeun sapaninggal Putri Cikal eta raja beuki nyaah pisan ka putri-putrina anu duaan. Samentara ari Putri Cikal mah asruk-asrukan di leuweung, hirupna sangsara sosoranganan acuk geus teu puguh rupana. Ari anu dituang ukur bungbuahan saaya-aya di dinya. Lamun peuting mata kuatir
manehna naik tangkal kai terus nangkod nadahan da sieun aya sato galak sieun dikerekeb sato galak. Tapi kadina hiji dinten Putri Cikal mapah asruk-asrukan deui teras tepi ka hiji bumi salajengna anjeunna ngetrokan pantokna maksudna rek nyungkeun izin kanu gaduhna kanggo ngiring mondok. Barang dibuka kunu gaduhna si horeng anu gaduhna teh hiji sepuh. Ku eta sepuh diizinan kanggo mondok di dinya. Teras eta sepuh naroskeun asal usul ka Putri Cikal saparantosna diterangkeun eta sepuh kacida pisan karunyaeunana kacida pisan watireunana ka Putri Cikal. Salajengna eta Putri Cikal diwidian cicing di eta bumi. Kacaturkeun dina hiji mangsa Kangjeng Raja hoyong moro kaleuweung disarengan ku Ponggawa anjeunna teras angkat kaleuweung. Saatos lami morona tapi teu bebeunangan wae dugi ka waktos harita teh ampir magrib. Lajeng anjeunna sareng rombongan anu masih keneh tetep di leuweung milarian bumi atanapi saung pikeun istirahat dina wengi eta. Kaleresan rombongan raja mendakan hiji bumi sederhana teras weh diketrokan pantokna pikeun nyungkeun widi ka pribumi kanggo mondok sawengi mah. Nya ku eta pribumi anu hade-hate teh sang raja katut rombongan diwidian pikeun mondok di dinya. Anu gaduh bumi teh mana horeng teu aya sanes sepuh sareng Putri Cikal teh. Kusabab eta rombongan raja katinggal kacida pisan cara peunana kacida pisan lalapareunana nya Putri Cikal enggal-enggal masak kanggo nyuguhan raja sarta bari anjeunna mah apaleun yen eta raja teh si horeng ramana teh tapi tetep we api-api teu kenal bae. Saatos beres masak teras eta tuangeun teh dihidangkeun teras ngahaturkeun ka sang raja kanggo tuang. Tuan naha katinggalna ku abdi barang tuang teh teu ponyo sarengan sakedik naon margina saur Putri Cikal. Nyeta Nyai pelemah-pelem ieu pasakan teh ngan hanjakal tiis teu karasa uyahna saur eta raja. Aduh punten mugi tuan ulah bendu margi ngahaja sadayana pasakan ieu ku abdi teu diuyahan sabab abdi terang yen tuan raja mah teu seneng kana uyah yen tuan raja mah teu priyogi kana uyah. Barang nguping eta cariosan raja reuas sarta ngarandeg heula tuangna teras melong ka pribumi ditelek-telek. Nanyai teh saha teh nya? Bari teras disidik-sidik. Gusti geuning Nyai teh anak ama teh anu leungit. Nyai hampuranya kana kasalahan mama geus ngusir hidup di karaton saur eta raja bari ngagabrug ka Putri Cikal. Saterasna eta Putri Cikal diboyong deui mulih ka karaton. Ayeuna mah eta raja kacida pisan nyaahna ka Putri Cikal teh sami sareng ka putri anu duaan tadi. Sarta kapayuna tos ditetepkeun Putri Cikal baris neraskeun tahta karajaanana. Tah sakitu dongeng ti pamah teh. Sok ayeuna mah kakak sareng teteh geura siap-siap sakadap deui waktosna buka saung. Baraya sakitu heula nya dongengna. Urang teu kengeng nyapirakeun kana hal anu dianggap remeh
sabab sagala rupi pasti aya manfaatna.